Ampun ting sujanang geuning gugah bobos siang teh kalakah langsung nyonyoo taneuh kajaba cicing dinu panas sakitu ereng-erengan panasna oge tong dinu panas atuh sujanang pindah sok ka ditu pindah kanu ieu engke kalakah bisi rieut geura oge tuh tingali ampun parabot sagala katel diletakan mangkok hawu digulitikeun ampun ari si sujanang mah aya ku ayana anteng teh da kitu we geus kabiasaannya emang mending keneh kitu sih daripada ka mana karep tampangna mah tadi budak hudang teh emakna mah sare keneh sakitu ge aya untung nanya budak teh aber-aberan saukur anteng nyonyo letak jiga kitu tapi baraya ieu teh kebiasaan ari hudang sare teh geuninganan sok lapang ngan bingung geuninganan teu boga duit mah culak cileuk neangan alaeun rek ngalah sampe da geuninganan ngarora keneh cikan urang teang aya tangkal hui pedah dicalakaran wae geuninganan kebonana teh ku hayam geus dareklok geuning katemponana mah dah kamari ge geuning kungsi di ala hui sesahayamna teh aya sapotong-sapotong katemponana mah rada gede meusan tuh tingali tapakna oge teh sesa dicakaran hayam baraya cikannya urang cobaan ku emak koreh sugan menang atuh ajang kulub-kulubeun lamun kira-kirana ayaan mah erek dipapai ieu teh ngalana. Alah geuninganan sagara dek kieu tingali baraya lalemet keneh kela-kela cikan urang cobaan asugan dinu sejen ayaan sugan we eta mah emang kaparengan meunangna anu leutik geuningan anu ieu mah rada gede meusan tuh baiklah teu bocil-bocil teuing kela urang neangan deui lamun we kirana meunang nu gede deui mah urang tuluykeun ngalana lamun meunang nu laleutik wae mah enggeus da lebar aturan ku hui sagara dek cingir kudu dipaksakeun di ala au apek teh nya we tuh tingali sagara dek kitu geus tong dituluykeun we tingali sagara dek kieu pisan meunang saeutik kajen lah aya waluh baturna mah ngameh teu kagok teuing ngulubna sakieu ge mahi meureunnan ajang cemilan hungkul ayeuna mah tuh tingali baraya mahi lah sakieu oge waluh jeung huina da moal sabaraha meureunnan oge nya ieu teh ingkig-ingkig di kumaha heula bari sakalian waluh geus nang nyiksikan eta teh geuningan keur ngahurungkeun hawuna loba drama jadi di skip we lah nya tuh tingali ieu rek dikulub tapi teu lila geuninganan nyampak asak we ieu teh kaparengan geuninganan bapana teh jol balik digawe meni pas pisannya disampakeunana teh ieu we kulub waluh jeung hui keun bae nya wayahna disampakeun nu kieu oge komo kasebutkeun keur lapar mah naon oge dihabek we da barudak oge bieu teh jol we langsung nyomot hui na hiji ewang tapi na geus nyaromot mah langsung we ting laleos barudak mah ting kamarana ayeuna bagian giliran emakna tuh tingali menikot kuning.